Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng tepang kumaha hidup sadayana dina danget ayeuna daramang mugia hidup sadayana sehat dina danget ayeuna. Nepangkeun wasta Ibu Ima Siti Aisyah. Sarengsena hidup ningal video ieu dipiharep hidup wanoh ngeunaan kampung adat. Boh hartina, boh tempatna, boh istilah-istilah nu aya patalina jeung kampung adat. Kusabab eta hayu urang Bandungan sasarengan pedaran ngeunaan kampung adat. Mikawanoh deskripsi kampung adat Sunda. Nu dimaksud kampung adat Sunda nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat cara karuhuna. Bisa katembong tina adegan kahirupan sapopoe masyarakatna jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeun. Ngaran-ngaran kampung adat nu kakoncara atawa nu dipikawanoh di Jawa Barat secara umum aya 10. Nu kahiji nyaeta Kampung Naga. Kampung Naga perenahna aya di desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nu kadua Kampung Pulo. Kampung Pulo perenahna aya di desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Tilu Kampung Dukuh. Kampung Dukuh teh perenahna aya di desa Ciroyom, sanes Ciroyom Bandung kadenya Ciroyom Kabupaten Garut, Kecamatan Cikelet. Nu kaopat Kampung Kuta. Kampung Kuta perenahna di desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Kalima Kampung Cireunde. Kampung Cireunde mah pernahna aya di kota wilayah Bandung, pantennya Cireunde pernahna aya di Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kagenep Kampung Mahmud. Kampung Mahmud pernahna aya di desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. 7 Kampung Adat Cikondang pernahna di desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. 8 Kampung Urug. Kampung Urug pernahna di desa Kiara Panda, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. 9 Kampung Adat Arjasari. Nu pernahna di Arjasari, Kabupaten Bandung. Kampung Adat Ciptagelar pernahna aya di desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kampung Baduy. Kampung Baduy pernahna aya di desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Banten. Saresna Baduy teh dibagi janten 2, aya nu sebat Baduy dalam sareng Baduy luar. Dina pedaran kampung adat aya sababaraha istilah arsitektur. Di antawisna hiji nu patali sareng wangun suhunan. Nu kadua patali sareng ngaran wangun jeung fungsina. Nu katilu patali sareng ngaran pakandangan. Ngaran wangun suhunan dina istilah arsitektur kampung adat aya genep. Nu kahiji nyaeta julang ngapak. Nu dimaksud istilah wangunan julang ngapak nyaeta wangun suhunan anu handap kenca katuheunana leuwih meber dipapandekeun kana jangjang manuk julang anu keur ngalayang. Nu kadua istilah wangunan suhunan nyaeta jogo anjing. Wangun suhunan jogo anjing nyaeta wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap pibatat bagian hareupeuna dipapandekeun jeung anjing anu keur ngajogo. Nu katilu istilah wangun suhunan nyaeta badak heai. Hidup uninga pangintennya anu disebat badak.
Tadi papandikeun dina istilah panggonan oge aya nu disebat badak heai. Badak heai teh nyaeta wangun suhunan anu rata bagian tukangna leuwih jiga suhunan jogo anjing atawa tagog anjing ngan bagian hareupna make sorondoy nepi ka katembong ti gigirna dipapandekeun kana badak anu keur heai. Nu kaopat istilah wangun suhunan nyaeta parahu kumereb. Nu dimaksud istilah wangunan suhunan parahu kumereb nyaeta wangun suhunan panjang anu tungtungna make jure nepi ka katembongna kawas parahu anu keur nangkub atawa keur kumereb. Nu kalima nu disebat wangun suhunan jolopong. Suhunan jolopong mah nyaeta suhunan anu tungtungna teu make jure. Sok disebut oge suhunan jolopong teh suhunan panjang. Nu kagenep nu terakhir istilah suhunan nyaeta limasan. Limasan teh wangun suhunan pasagi anu make jure katembongna saperti limas nyungcung kaluhur. Ngaran wangunan jeung fungsina. Salah sawios di antarana aya istilah-istilah wangunan dina materi kampung adat. Di antawisna nyaeta anu disebat balandongan. Nu disebut balandongan teh nyaeta wangunan saheulaanan paranti olah-olah atawa keur hiburan dinu karyaan. Naon ari karyaan? Istilah sanesna mah hajat atanapi pesta. Nu salajengna aya nu disebat balai desa. Balai desa teh nyaeta kantor pamarentahan jeung tempat kumpulan masyarakat di tingkat desa. Istilah nu sanesna nyaeta anu disebat balai kota. Balai kota mah sami pentennya hidup besok ngadangu di Bandung. Aya nu disebat balai kota. Balai kota teh nyaeta kantor pamarentahan jeung tempat ngantorna wali kota. Istilah nu sejena nyaeta bedeng. Bedeng teh nyaeta tempat matuhna pagawe di perkebunan atanapi nu digarawe keur samentara. Garduh. Garduh teh adegan basajan paranti nu ngajaga keamanan lingkungan. Pami hidup mah panginten langkung wanoh kanu naon nu disebatna pos ronda ayeuna mah. Terus aya oge nu disebat gosali. Gosali teh sanes nami jalmi tapi tempat digawena para pandai. Naon ari pandai? Pandai teh tukang nyieun pakakas tina gusi. Terus aya oge nu disebat jongko. Jongko teh nyaeta adegan basajan paranti dagang nu biasana aya di pasar-pasar tradisional. Terus hidup oge tangtos wanoh aya nu disebat kaputren. Naon atuh kaputren? Kaputren teh tempat cicingna para putri raja. Hari karaton kantos ngadangu kan nami karaton. Karaton mah pasti tos aruninga. Eta tempat cicingna ratu atawa raja dina ngokolakeun karajaan. Terus aya di nu disebat kios. Kios teh nyaeta tempat ngajual barang dagangan nu wangunanana leuwih leutik tibatan toko. Terus istilah sanesna pami di lingkungan pasantren mah aya nu disebat kobong. Kobong teh nyaeta tempat sarena para santri di lingkungan pasantren. Istilah nu sanesna nyaeta aya leuit. Nah, di tiap kampung adat mah pasti karagungan leuit. Seueur leuitna teh. Naon atuh leuit? Leuit nyaeta tempat neundeun pare. Terus aya oge nu disebat lio. Lio teh nyaeta tempat nyieun gagarabah atawa barang nu dijieun tina taneuh sapertos bata, kenteng,
kendi sareng nu sanesna. Aya oge nu disebat masigit. Tah, urang Sunda mah nyebatna sanes masjid, tapi masigit. Tangtos uningnya kan naon ari masigit? Tempat ibadahna umat Islam. Aya oge istilah sanesna nyaeta pendopo. Nyaeta tempat ngokolakeun pamarentahan jeung tempat cicingna bupati. Istilah salajengna nyaeta saung. Mun ingat kan saung? Nah, nu disebut saung teh nyaeta adegan basajan tempat reureuh nu biasa mah aya di kebon atanapi di sawah. Panginten mami hidup sok ameng ka sawah. Terus aya oge wangunan leutik paranti salat pami di lemburan eta disebatna tajug. Benten sareng mushola eta teh. Terus aya oge tangsi. Naon ari tangsi? Eta mah patali sareng istilah militer pangintennya tempat ngararebna tentara. Nu salajengna nyaeta aya nu disebat istilah nu patali sareng ngaran-ngaran kandang atawa pakandangan. Nu kahiji nu disebat gedogan. Gedogan teh nyaeta istilah nu dianggo keur kandang kuda. Istilah sanes kanggo gedogan nyaeta istal. Nu kadua aya nu disebut kandang domba. Kandang domba berarti kandang atau tempat ngampihkeun domba. Terus salajengna nu katilu kandang sapi atanapi kandang munding eta disebatna teh karapyak. Tah mami aya daerah karapyak kapungkurna teh berarti eta teh tempat sapi atanapi munding. Terus nu salajengna karamba. Naon atuh karamba? Nyaeta tempat miara lauk. Terus aya oge nu disebat pagupon. Khusus manuk teh kan seueur, namun pagupon mah istilah kanggo keur kandang japati. Paranje tadi disebat oge paranje teh nyata tempat ngampihna atau tempat kandang hayam. Mung sakitu pedara nu didugikeun ku ibu ngeunaan kampung adat. Mudah-mudahan hidup aya kapanasaran sangkan leuwih wanoh ngeunaan kampung adat. Hidup tiasa searching, browsing, googling, everything. Utanamina mah ulah cicing. Sangkan orang teh henteu overthinking. Tah eta pangintennya aya hiji sisindiran pamungkas. Hayu urang ka Cikole mari baya loba kuda. Hayu urang ngamumule budaya jeung basa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.